Mang, kenaon di dinya? Namun tadi ada motor kumaha itu rusak. Motor nu mana? Itu kudu sajutaan. Oh, anu sok parkir nganterkeun paket. Heeh. Aduh cek urang oge teh eta mah teh tadi kilo. Mata geus libur paji urang aduh. Oh. Pagawean. Jadi teu digawe saramang teh sabaraha poe da motorna rusak. Aduh karunya teuing nya urang lamun boga duit na saku ieu di bank mayarkeun ku urang da. Duit na urang taruhna saku. Nya rekening wae tuh aduh ripuhnya. Ya paji baelah urang ngilu jadi tukang macul heula pamajikan bisi ngambek. Oh, are kilo ka sawah. Bisa gitu maculna. Bisa da baheula diajar bapak. Sancaya urang mah euy. Asli paji demi Allah. Lain sancaya urang mah tibatan badan alalus sama teh ka nyarenglen kitu balik urang. Da cepena ningali atuh. Ada iya pamajikan sok ayeuna urang pan boga gawean. Oh, jadi teu setor. Gajina leutik. Sabaraha paji? Urang mah da euy pagawe teh tara leutik paling leutik teh 200. Urang ngilu ngalamar paji lah. Hah? 200 mah. Ngantuk ke jam 8 peuting. Naik. 200 pajinya. Ke jam 8 peuting. Heeh. Ade ke jam 4 kabur. Peda urang eueuh. Wah, paji insyaallah. Bener. Aslina ayam teh meureun ge urang diajarkeun ku tukang ieu Pak Hajinya. Ke urang ku anak bawa urang ke diajarkeun macul. Ai paket ek libur heula. Da motor atuh paji gitu. Pak Haji pan teu mere nganyu. Oke kurang atuh lah dibere nganyu ke. Sabaraha? 1 juta eta keur eta. Motor. Tah urang bayarna ku. Dibayar teh ka sawah. Berarti sabaraha poe? 5 poean nya. Heeh, sok aya kitu mah deal. Bener ya. Tah kitu kade bisi bohong.